Emangnya kena mak? Iya nuju iya ngembah. Oh, kukumbah. Aji, Oh, mohon benar. Aduh, aing. Nu garawe saroba-loba tanduran ditinggalkeun. Aduh, galak napi nu kukeuyeum. Dasar eueuh nu bisa diandalkeun pagawe aing. Mangrebu-rebu teh goblok. Aduh, Goblok na teh kadon papanggih di anjing Mang James. Pelekungna na teh. Mang James geus di mana? aing tas di sawah sebelum ngontrol tanduran. Nu gawe kamarana kan ieu Bapak. Tah heueuh nu gawe ngadon Pak Lalik. Aduh. Bisa diandalkeun. Teu bisa diandalkeun dasar goblok pagawe aing. Aing mah tas di mana sebelum? Aing. Geus di Mang James. Nyatos nah sebelum. Iya nyokot bonsai aing. Oh, heeh. Geus ya? Aing kantor. Heeh. Aing kemana ke imah? Ada si sebelum cenah terus di imah aing. Mamawa bonsai. Aduh, berarti bonsai aing di bawah teh. Alah, si sebelum. Sebelum. Goblok na teh kadon papanggih di anjing Mang James. Aing. Siap, benang si sebelum. Kemana mana? Menurut buku tata Sutarmin, nu maling bonsai aing kudu dikepuk si sebelum. Kemana sih benang? Benang si sebelum. Dasar sebelum. Pelekuk siap. Dikepuk bonsai aing. Tenang, tenang.